kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jagang ke sakedeung deui nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam paneta teh tukang sihir anu ngamodip tambang jadi orai dadung jadi orai ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa tongkatna jadi orai sihir teluh jeung mukjizat ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya teluh teh aya ulah dipajar eueuh ente mun teu percaya buktikeun coba kuari tuh ka Sukabumi di mana kara tuh emang sia masuk meuli meureun nyaho kan berarti ya bener ya sebarang duit kara urang lamun deuk meuli sihir deuk meuli teluh baheula mah kudu ka Sukabumi kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang lamun deuk neluh baheula mah kudu ka sisi laut teu kudu ka Cianjur teu kudu ka Sukabumi teu kudu ka Ciamis Pangandaran teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran hehe teh tukang teluh malulu terus urang ka dieu tah Garut pameungpeuk ka ditu teluh malulu lain lalagaan demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan awalna pan ka Garut heula awalna ka Garut pameungpeuk laut kidul didinya cicing tidinya direspon ku Gusti Allah berangkat deui terus ke belah wetan tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah kunaon lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan ye emang kumaha gitu marukanana eta teh wali ditetepkeun didinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari aya ngeunah barang jrek didinya teh jelema narurut ngariung cowombon sok boga da kieu teu kiai oplo teh pokok kitu mah kakara kaya nu harewasan bae ngomong kiai teh mah anu teh kiai kitu geus harareudang ye teh bacan jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh mah kos kitu mah nu hayang ngeunah mah bupati DPR gubernur eta carita ngarareunah kiai mah ulah caritakeun geuleuh salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang jadi ulah ngahayalkeun haju kuari hayang boga motor Mio ti Mio Avanza ti Avanza naon kara tuh ti Fortuner hadisnya mah tarolol kabeh berarti perjuanganana mana di kiai si kos kitu urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa deuleu bajuna hebat lain ulah ai geus bisa mah masalah deuleu sorbana hebat deuleu kendaraana hebat deuleu sendalna luar biasa mun ku urang ditingali sendalna masyaallah baheula mah bakiak baheula mah kelom baheula mah gamparan naik sendal lili naik deui sendal Adidas naik deui sendal Loto naik deui kuari atuh kiai anu make sendal harga 9 juta naonan teh si kiai tak kuyai eueuh masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal ditanya kunaon cara make sendal isin
ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakaian sendal nu bagus besi ditanyangke ku malaikat naon maksudna make sendal bagus naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuhan Syabdul Qadir daripada besi salah mending teu make sendal di urang mah beda merek doang teu jadi merek doang beda merek mbong aing mah teu gengsi teh mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat kayak lamun diondang amplopna leutik lawan teh kiai nya tek ku telu teh kiai waktu beres artina masalah geus bisa mah yuk keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa nailah sihir eta sarfu syai'an wajhihi eta walugot tetapi sihir anu biasa geus dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir nyaritakeun tentang sihir sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabithah li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'ada cokot ku urang jarum cokot ku urang benang cokot ku urang memerang awi cokot endog puputihna bae beubereumna daha sia sok aja sesirian heran teu meunang dahar burung dukun ge tu dahar sarua sukeun ka dieu eta ngaran deuk diteluhna saha apesna jam sabaraha ulah siapkeun tengah peuting seuk misalna babacaanana dengekeun gusianya ya tuh aya jeung dina kitabna du kumaha di palentin neluh nu satu saja kiai mah deuk neluh ge babarian aya kitabna jilu bantah teu anti ja kiai ge neluh aya ka neraka mah gitu maksudna baca uyut nu aya di tangkal Golkar ceringi siapa itu telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna feukeun seuk teunden di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeulean ku sasaha sebab juri kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung juri mulai datanglah kanu dituju plek aduh kunaon mbak coba iya nyeri amat coba nyeri kerokan deh udah pindah ka dieu aduh kaceli pamareun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu aduh tarang di dieu kunaon Pak aya meuli Fortuner wah Bapak edan ye mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu enggeus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna datang urang ka Sukabumi Assalamualaikum Ki Haji di Sukabumi Ki Haji ya Haji naon ti mana ye abdi ti Cikupa
emang aya naon gitu ya kadi kieu Paji abdi dagang tadina maju dagang naon tuh sendal maju kumaha tuh kabelah dieuna aduh eta teh laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal dieu kanyana bae ceng ulah diantepkeun kos kitu atuh ulah diantepkeun ceng boh lamun nu kitu diantepkeun itu silaka ceng teu gampang nu kos kitu mah ceng maksudna aceng ka dieu hendak minta tulung kan lah cak Abah Haji memaningan dipaehan bae nu kos kitu tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae atuh maningan paehan bae bau budak ngaluhian malaikat eta dukun keur caritana aya guys nah ieu tah harga-hargana lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu nah lamun rada lambat saminggu 2 minggu tak ieu lamun dilambatkeun ke muriang kena beakula kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tanu ieu dek pilih nu mana ceng ayo lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae enggeus tah mah spesial tah mah spesial ambo geus cak Abah geus bener ceng ayo dosa mah tanggung jawab aja nih pan gitu amat iya Abah Haji mah ngajalanan doang cak urang ciku babarengan bae tuh dosana bah kos kitu lah sihir jadi ieu mah caritana aya lah sihir yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an dimodif ku ahli sihir di zaman Fir'aun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa maka eta tambang jadi orai dadung jadi orai annaha tas'a masya Allah gitulah datang kakuari terus aya di Amerika nu panggedena sihir mah di Belanda sihir anu pohara mah di Inggris di Jerman yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua bae maka aya pertarungan sihir setiap per tahun emang pertarungan sihir itu sarua bae ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir letik encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India ngadu jeung Pakistan ieu sihir kelas internasional jehe emang kumaha gitu di Amerika wah di Amerika mah teu wauhan ka Quran wauhan ka sihir Inggris sihir Prancis sihir luar biasa satu ketika aya nu berangkat ke Amerika datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asli orang Amerika begitu dideuleu sosokna teh putih keur mah kulitna putih serba putih segala rupana nanya ka tamu urang Indonesia nyana teh lamun cek bahasa urang mah you mana di Indonesia Indonesia mah mana makan urang Bekasi ti Bekasina kadinya tah eta imana dinya aya di perumahan Raffles di dinya teh kan aya tah imah maneh ngarep nyetan kan kageteun kan ya ku nyawa kos itu digeus kadeule ku nini di dieu tah eta di Amerika Masya Allah lamun manen tenurut kan ini terjadilah bakalna sepulang di dia bakal eta tahun berikutnya bakal eta tahun berikutnya bakal kos gitu iyalah kejadian nu bakal terjadi kaum maneh tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah bisa terjadi eta dukun di Amerika datang ke kos gitu dukun di orang mah sapiraki doang dukun di orang mah mana di Cikup aja bener ngarep ngaler aja ngaler kuari mah ngidul keur ieu mah ngaler kesalahan ta dukun parah keur ieu mah tetep ngaler jadi dipindahkan ku bapak mana ngidul bener bener ku lagi inget keneh jare bae takal balingbingnya
baling asanan tak kering nama ayah kuari mah meureun geus diganti ku buahnya buah lain buah asalna tangkal asemnya ji asalna jatuh aya lah aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup teh mah tangkal kembang eta tangkal kembang maksud mbah ge maksudna kembang maksudna dukun can dia tuh tah payah melaku tah dukun kos gitu mah naon ieu ka dia buku kula nanya awewe di mana nanyana di dinya di Citra aju di Ciduhan ti ditu da lalaki kudu di Ciduhan mun can mamawa samping ka imah sia yeuh ulah disebutkeun embah geus pokona mah tama awe kos kitu mah kurang ngajar meureun abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah teu resep abah mah geus sudah diantepkeun ngaranna ngaran saha engke bae sabaraha duit lah teh mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka dituna teh bisa dikredit masalah geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadenge. Nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di imah tungguan pokona mah geus ulah disebutkeun mbah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae waduh epen mana epen Aduh, jangan lihat Effendi nyana kali itu ya Allah. Iya sih, tetengarana. Oh barang datang teh. Ya siasa cak mana teh aku lah ya kekasih Epen. Tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia. Anak ibu aja tekasep. Tapi bu, kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak. Kedadelan sia kumaha eta hideung apa putih? Putih hidung. Tetep bu putih. Dedelan sia emang kumaha atuh kadeleuna beuh kasep jasa asana Al Pacino ge eleh ambo. Budak teh eta teh sihir. Jadi kadeleuna kasep bae pugu ku garaha. Sesa gerhana atau mah sebenarnya mah kadeleuna kasep bae. Ya Allah ya sihir tugas gitu gara bagian percintaan, bagian perdagangan, bagian dan lain sebagainya kumaha pamentana.